Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 64 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Rebeka Almaira di Palihan Majalengka. Kangge Aceh Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 64. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana dina wanci harieum beungeut si Openg geus aya di tutugan Gunung Cermai. Tidinya gancang ngabelesat deui lompat muru ka lembur sangkan urip. Jorelat jelung jelung jelung. Si Openg jujurelatan siga kalangkang we bakat ku cepet. Nya akhir nama jog si Openg anjog kaburuan imah Bah Murtala. Geus kitu si Openg ngudar ajianana breh jirimna ka tembong. Ari nyimas rata kumala harita buncelik sabab ayeuna katingali yen dirina keur dipapanggul ku si Openg. Tapi rek ngomong teu bisa. Rek baruntak teu walakaya. Awakna leuleus, letahna oge kaku, ukur hate anu hahaok nyarekan. Kurang ajar si Openg. Aing diculik ku manehna. Tapi aduh, ieu aing. Leuleus teh tangan pangawasa. Aduh. Gerentes hate nyemas rata kumala. Satuluina si Openg kaketrok kana panto. Murasun. Bah. Bah Murtala jeung Amburati anu keur araya di jero sing curingat. Geus kitu Bah Murtala ngojengkang arek muka panto. Brai panto dibuka.
Nalika panto dibuka, Bah Murtala hatena ngalenyap ruas, pacampur jeung bunga. Bus si Openg asup, tuluy cag Nyi Mas Rata Kumala diecageun dina amparan sama. Alhamdulillah bah euy, uing hasil yo nyokot Nyi Mas Rata Kumalaan. Ayeuna uing minta cai sing loba bah euy, rek ngobaran Nyi Mas Rata Kumala sangkan leungit pangaruh ilmu silumana bah. Sok bah sadiakeun cai bah, ceuk si Openg. Nya jang nya, ke dagoan da gedeungnya. Abah rek jogo deula jai sok dagoan. Ceuk Bah Murtala bari ngojengkang ka pawon. Teu lagi torojol deui bari mawa cai kana tampayan. Sok diteundeun hareupeun si Openg. Ku si Openg langsung dijian. Geus kitu cai dikucurkeun kana embun-embunan Nyi Mas Rata Kumala. Ceos. Nalika cai antal kana embun-embunan Nyi Mas Rata Kumala, disadang ceos. Dina sirah Nyi Mas Rata Kumala katenjok kaluar haseup ipis. Geus kitu si Openg gancang ngucurkeun deui cai kana dada terus ka handap. Akhirna kana sakujur awak Nyi Mas Rata Kumala disimbeuhan ku cai. Karasana ku Nyi Mas Rata Kumala asaya nu sing araceleng haliber tina jero awakna. Nu tayalian eta teh elmu jeung pangaruh siluman anu diasupan ku Nini Pelet. Barang sakabeh pangaruh siluman leungit cep. Karasana ku Nyi Mas Rata Kumala nyecep tiis. Anu asalna awakna panas jeung pinuh ku amarah, jadi nyecep tiis jeung ngadak leungit amarahna. Sorot panon anu biasana hurung jadi tenang jeung biasa deui, ngan awakna masih karasa lalungse. Si Openg manehna geus ngarasa yakin Nyi Mas Rata Kumala ayeuna geus bebas tina pangaruh siluman. Gancang si Openg ngudar kuncian totokanana. Urat-urat penting Nyi Mas Rata Kumala ditotok. Setak-tak-tak. Sapada harita kekuatan Nyi Mas Rata Kumala pulih, tapi dina kayaan biasa sakumaha manusia ilaharna, kasaktiana kabeh leungit. Iya abdi, aya di mana? Cek Nyi Mas Rata Kumala. Syukur ari damang mah Nyi Mas, cek Bah Murtala. Ayeuna Nyi Mas aya di bumina Bah Murtala euy. Ye wanohkeun uing si Openg. Oh, nya kunaon abdi geuning aya di dieu? Ah teu kunaon, geus ulah waka mikiran naonnya. Tah ieu nginum melayo. Ceuk si Openg bari ngasongkeun cai dina gelas awi. Gap ditampanan ku Nyi Mas Rata Kumala. Tuluy diragot lalaunan. Karasana tiis sumarambah kana baya. Ayeuna Nyi Mas teh aya di bumina Bah Murtala Nyi Mas. Teu kudu seueur saur sareng teu kudu seueur emutannya. Sok ayeuna mah lalason Nyi Mas. Ke lamun geus cukup lalason ke karingalih ka kamar. Ayeuna kamar keur dirapikeun heula ku si Ambu tuh. Cek si Openg. Keur kitu torojol Ambu Rati norojol. Brak deku dekeun Nyi Mas Rata Kumala. Geus kitu gap ngarampas sirah Nyi Mas Rata Kumala, tuluy diusapan. Bangun anu deudeuh naker, pok Ambu Rati nyarita. Nyi Mas geulis, deudeuh teuing anaki. Ya, hayu urang ka kamar ayeuna. Urang gentos acuk teras leleson Nyi Mas. Wios si Rama enjing deui we Nyi Mas hayu. Cek Ambu Rati. Mangga Ambu. Walau Nyi Mas Rata Kumala. Teu talangke deui Nyi Mas Rata Kumala dipayang tuluy dibawa ka enggon. Di enggon geus disaidiakeun raksukan kabeneran masih aya pakaian kurut Nyi Winanda.
nya sanggeusna diganti pakaian saterusna Nyimas Rata Kumala ngagoler dina ranjang disimbutan ku Amburati diusapan ngarah tere sare nya akhirna mareup Nyimas Rata Kumala teh sare kocapkeun di Gunung Cermai harita Bah Murtado jeung Jakalodra ngadadak sing curinghak sabab karasa aya anu robah dina awakna karasa aya tanaga ti korong ngadadak aya sora sing ada bae mawa pangaruh tina cageurna Nyimas Rata Kumala sabab kakuatan maranehna dikunci ku kakuatan ilmu siluman tina kasaktena Nyimas Rata Kumala. Abah guru abah cek Jakalodra naon jang aduh bagening apa bisa ngomong jang gening awak oge jadi aya tanaga deui jang cek Bah Murtala mohon bah hayu urang ini di dieu bah ayo jung Bah Murtado cengkat Jakalodra oge nurutan cengkat karasa ayeuna mah awakna boga tanaga deui tapi tacan kuat sacara bihara-bihari ngan sigana kuat ari keur leumpang lalaunan mah hayu bah urang tinggalkeun ieu tempat bisi kaburu si Nini Pelet kaluar mah teh bah heuh nya ayu jang ieu ka mana jalan urang ieu urang luncatan we gawir eta bata ngaratere jauh anu penting jauh we heula mah bah duanana tuluy ngalengkah leumpang ngadeukeutan gawir anu lungkawing geus kitu culung duanana laluncat golobas nubruk rungkun cukut manja sorodot duanana sing sorodot ka handap jeleng luncat deui kalayang jeleng napak dina tempat anu rada datar aduh hayu urang nyebut heula bari dieu bah bari mulikeun lah kakuatan bah cek Jakalodra nya geus kitu mah duanana pada ngahep-hep di dinya teu kecet-kecet teh nu nyarita deui sedengkeun di Guha Walet harita Nini Pelet jeung Buyut Petug geus sing badega Nini Pelet rurat reret neneangan Nyimas Rata Kumala anu biasa lamun dirina datang langsung ngacorelat nyamperkeun tapi mah eueuh Nyai Nyimas Nyai geulis Nini Pelet ngagenteraan Nyimas Rata Kumala waduh Gusti Nini Gusti Nyimas cek Buyut Petug milu nyalukan tapi sabarakali digenteraan bet aya nu ngajawab kok Nini Pelet nyarita ka Buyut Petug cik teh angkat tempat matuna bisi sare keneh lamun sare gerah udangkeun gancang Petug cek Nini Pelet bangga Gusti Nini bangga Buyut Petug corelat harita langsung ngacorelat ka tempat matuhna Nyimas Rata Kumala tapi Buyut Petug teu nenjo aya sasaha tempat matuna Nyimas Rata Kumala subung taya nu nempatan geus kitu Buyut Petug nyamperkeun deui ka Nini Pelet teu aya sasaha Nini Gusti Ratu teu aya di tempat barantos kaluar panginten Nini cek Buyut Petug hayu atuh urang teang kaluhur kawah sugan we si Nyai geus teh heula aya di kawah cek Nini Pelet bangga Gusti Nini bangga geus kitu mah curelat Nini Pelet ngabelesat kaluar ti jero guha muruh ka puncurut gunung ka saluhureun kawah Buyut Petug nuturkeun di satukangeunna jeleg harita duanana sing badega tuluy sing raringeuh luak lieu gening dia oge eueuh si Nyai teh Petug Nini Pelet jadi bingung Buyut Petug ngahulang Nini Pelet jadi curiga pasti geus aya kajadian anu teu hade anu tumiba ka Nyimas Rata Kumala gancang Nini Pelet mantangkeun ilmu tarawanganana barang bre katingali Nyimas Rata Kumala geus aya di hiji imah nu aya di lembur sangkan urip dina kayan bajuna geus ganti atuh puguh we
Nini pelet ngagebeg satakar kebek. Nya nini pelet bentak. Geus kitu deui, geus kitu mantangkeun deui ilmu pamutar sukma, ilmu paranti nyawang kejadian anu geus kaliwat. Bre katingali aya manusia anu asup ka jero guha tuluy ngarawu nyimas rata kumaha. Nu taya lian eta manusia teh si Openg. Nini pelet kagebeg di wae. Nyah beuntak. Beungeutna langsung robah reup geuneuk rai pias. Awakna ngadegdeg. Tandaning ngemu amarah anu rongkah. Urang ajar. Tetela si Openg geus ngiwat murid ka Nyah kaula. Calon ratu anu ku kaula dipupusti. Anak kieu mah kaula anu kudu langsung turun gunung keur modaran si Openg. Cek Nini pelet. Geus kitu Nini pelet sidakep terus mapatkeun ajianana. Panonna peureum bari museurkeun rasa pikiran jeung tanaga. Teu lila Nyah beuntak tuluy metakeun sapasang leungeunna digerakkeun ka luhur tuluy disiutkeun ka gigir. Wus ngadadak dina dampal leungeun Nini pelet ngakeder hurung seuneu. Teu antap parah deui seuneu anu ngakedur hurung teh dibaledogeun. Wus belesat. Seuneu anu ngakulung teh ngabelesat. Dina waktu anu teu lila seuneu pamaledog Nini pelet geus aya di saluhureun lembur sangkan urip. Geus kitu eta seuneu teh nyilorot ka handap pas pisan ngarahna teh ka gardu ronda. Ngan untungna gardu teh dina kayaan kosong lantaran para ronda tacan anu datang. Barang gulungan seuneu keuna kana gardu, wus jelegur. Seuneu hurung sorana ngajelegur barang jeung ancurna gardu ronda. Ngareungeun sora nu ngajelegur, urang lembur langsung rabul daratang muruk ka palebah datangna sora. Barang breh gardu ronda geus ancur jadi lebu. Salarea coloho sabab taya hujan taya angin gardu ronda siga anu kabentar gelap. Paku anu geus hadir gancang marentah ka salasa urang warga sangka nyusulan si Openg. Tapi kabeneran si Openg geus datang ka dinya. Karakoe norojol, Pakuwu langsung tumanya ka si Openg. Jang, Openg, ieu gardu ujug-ujug hancur ieu. Siga anu disampar ku gelap we, aya naon ieu teh Jang? Ceuk Pakuwu. Si Openg anu geus naksir yen Nini pelet bakal ngamuk haritau kur seuri. Gampang Pakuwu, gampang lah. Engke urang nyieun deui we gardu ronda mah Pakuwu. Anu penting siluman gunung Cermai bisa ditumpas heula ayeuna mah Pakuwu euy. Sabab penting ieu sigana uing jeung si Nini pelet bakal ngamimitian tarung ngadu jiwa. Lamun si Nini pelet henteu modar nyampereun uing anu bakal meot Pakuwu euy. Ayeuna uing jeung Nini pelet bakal duel bebeakan. Sok urang lembur malundurnya. Ulah deket-deket, ulah deket-deket jeung uing. Lain kuna naon, uingna tacan mandi bisi bau kelek Pakuwu euy. Cek si Openg. Najan si Openg nyaritana ditungtungan ku Banyol, tapi ku Pakuwu maka harti. Gancang Pakuwu marentah ka warga Pilemburan. Sangkan para warga ngajauhan eta tempat. Para warga teu baha, buriak kabeh balubar. Didinya tinggal si Openg sorangan. Sabab Pakuwu oge geus ngajauhan arek nenjo ketak si Openg ti kaanggangan. Barang keur kitu katingali ku si Openg. Ti Jumantara anu ngabelesat nyilorot muru kabeh dinya mangrupa gulungan seuneu warna beureum. Seot. Gulungan seuneu nyeot ka handap. Si Openg gancang mentangkeun ajianana. Ajian nu tacan kungsi digunakeun samemehna nyaeta ajian bajra kilat. Wududut. Sapasang leungeun si Openg meta laju nunjuk ka Jomantara. Berasa.
dak dumadakan aya cahaya bodas ngabarasat keluar tina leungeun si Openg anu terus ngabelesat muru kana datangna gulungan seuneu. Wus beuledak. Dua gulungan seuneu bantrok di luhur ngabalukarkeun sora nu ngabeledag tarik. Lembur sangkan urip meh karasa ingeung jiga aya lini. Si Openg gancang metakeun deui sapasang leungeunna siga tadi. Belesat. Dua cahaya bodas sing belesat ka jomantara. Dina waktu anu teu lila, gulungan cahaya bodas teh geus aya di saluhureun puncurut Gunung Ceremai. Siut. Harita nyilorot ngarah ka Nini Pelet. Si Nini Pelet jeung Buyut Petug ngaranjuk kaget. Gancang Nini Pelet metakeun sapasang leungeunna. Sapada harita dina dampal leungeun Nini Pelet kaluar seuneu anu ngakebur hurum. Geus kitu didorongkeun ka luhur, berasat, belesat. Gulungan seuneu ngabelesat ngarah kana cahaya bodas anu datang. Beuledak. Dua kekuatan bantrok di jumantara. Tapi cahaya bodas anu hiji deui terus nyilorot ka handap pas pisan kana lawang guha tempat dumuk matuna Nini Pelet. Beuledak. Barangkeuna kana lawang guha walet harita ngabeledag pisan tarik. Tanah jeung batu mancaura ngaburusut burantakan. Nini Pelet senajan manehna keur aya di puncur gunung tapi bisa nenjo jeung ngarasa tempat dumuk matuna keuna ku serangan musuh. Kurang ajar. Modar si Openg. Cek Nini Pelet langsung mentangkeun kakuatanana rek ngagayuh angin keur ngancurkeun lembur sangkan urip. Secet wudut wush. Nini Pelet metakeun sapasang leungeunna war. Ngadadak aya angin. Menimui angin teh muter beuki lila beuki tarik. Geus kitu wush. Angin gayuhan Nini Pelet ngadius muru ka lembur sangkan urip. Dina waktu anu teu lila oge harita angin gayuhan Nini Pelet geus datang ka lembur sangkan urip. Sorana ngakuruh sea war seor. Angin beuki tarik sorana beuki ngaguruh. Dangdaunan bika rabeng tatangkalan sing pelenon. Dorok dok kubrag parala kubrag. Tatangkalan geus pating pelendoy tuluy pating dorok sing galubrag daruntuh. Urang lembur kadenge pating koceak pating jelerit. Si Openg gancang mentangkeun kakuatanana. Wus. Si Openg ngagayuh angin tandingan. War. Angin gayuhan si Openg tina aji bayu limbungan. Harita ngakuruh muih hareupeun si Openg. Beuki lila beuki tarik tuluy maju nyerang kana gayuhan angin Nini Pelet. War. Beuledak jelegur. Bantrokna dua gayuhan angin ngabalukarkeun sora pating jelegur pating jeleger. Angin gayuhan si Openg terus nembrag angin gayuhan Nini Pelet didorong ka jomantara. Las. Akhirna angin gayuhan Nini Pelet ngiles. Kayaan lembur jadi tenang deui. Tapi si Openg henteu cicing kitu wae gancang mentangkeun deui kakuatanana. War. Angin antara gayuhan si Openg datang eta angin terus muih. Geus kitu kelebug. Eta angin ngakelebug maju ngidul terus ngapung ka jomantara. Dina waktu anu teu lila angin gayuhan si Openg geus nepi ka puncurut Gunung Ceremai. Harita angin gayuhan si Openg ngaguruh di sabudeureun puncurut gunung. Wus war seor. Angin gayuhan si Openg muih tarik. Tatangkalan rabeng haliber kesik jeung batu-batu leutik mabur haliber. Nini Pelet jeung Buyut Petug kacidaruasna. Bah Murtado jeung Jakalodra nu aya di tempat panyumputanna ngarasa ruas. Aduh, angin topan jang angin topan. Adi-adi kadek biji kapangpengkeun, buseurkeun kakuatan jang, buseurkeun.
Cek Bah Murtado ngelingan. Mangga bah mangga. Jawab Jakalodra bari museurkeun kakuatanana ngarah dirina henteu kabawa ku angin. Hari Nini Pelet jeung Buyut Petug harita sarua keur museurkeun kakuatan. Wer wer wer. Nini Pelet ngagayuh deui angin keur nandingan angin kiriman si Openg. Gelebug. Angin gayuhan Nini Pelet datang. Beledak jelegur. Dua kekuatan rongkah bantrok ngabalukarkeun sora anu sing celegur jeleger. Les. Akhirna angin teh ngines. Nini Pelet bener-bener muncak amarana. Maehna geus nekad rek ngabudalkeun elmuna. Harita Nini Pelet mapatkeun deui ajian saktina. Bling bling. Nini Pelet nenjerak bumi 3 kali. Aneh kalayan ajaib. Nalika suku Nini Pelet ngagejrig kana bumi, di lemur sangkan urip ngadadak inggeung siga aya lini gede. Urang lemur sing corowok bari barbir-ber pada nyelamatkeun diri. Si Openg sadar musuh nyerang deui. Gancang mehna oge matak pangandiwasana. Bling. Si Openg nenjerak bumi. Ngadadak bumi anu tadina inggeung jiga lini teh jadi cicing deui. Bling. Si Openg nenjerak deui bumi 2 kali. Tumrapna harita gunung Ceremai inggeung. Awak Nini Pelet jeung Buyut Petug katempo sing galeong. Kurang ajar. Si Openg malikeun ilmu aing. Ayeuna ku aing rek ditangtang ijen. Ngara si Openg datang ka dieu. Bling. Nini Pelet nenjerak bumi. Reng. Bumi nu tadi inggeung teh jadi cicing. Geus kitu Nini Pelet museurkeun kakuatan. Rek ngomong jarak jauh ditujukeun ka si Openg. Openg. Lamun nyamaneh lalaki langit. Lalanang jagat. Geura datang ayeuna keneh ka punclut gunung Ceremai deuleu. Sanghareupan kaula Sopeng. Sok sanghareupan. Lamun nya ilaing boga kawani Sopeng. Cek Nini Pelet. Geus kitu red ngareret ka Buyut Petug pok nyarita. Petug. Lamun si Openg datang ka dieu. Wayahna ayonan heula ku Andika. Ngarah tanaga si Openg kakuras kadituna bakal gampang pikeun kaula modaranana. Cek Nini Pelet. Tapi abdi masuk eleh we ku si Openg teh Gusti Nini. Tong hariwang. Ya. Ku kaula ilaing di bekalan Pakarang. Ieu cameti. Ngaranna Pecut. Salaksa geni. Anu geus mindeng ngahakanan korban. Para jawara ti bangsa manusia oge ti bangsa jin. Cepeng ku ilaing Petug. Cek Nini Pelet bari ngaluarkeun Pakarang tina jero jubahna anu mangrupa Pecut. Aduh, hatur nuhun Gusti Nini. Ari kitu beuh jisim abdi siep kangge ngayunan si Openg Surepeng Gusti Nini. Cek Buyut Petug bari nampanan eta Pecut. Sedangkeun si Openg manehna ngadenge kana sora panangtangna ti Nini Pelet anu ngundang sangkan datang ka punclut gunung Ceremai. Red si Openg ngararet heula ka tukang nenjo ka pakuwu jeung baladna. Geus kitu belesat. Si Openg ngabelesat lompat muru ka tempat anu leuwih poek anu sakirana moal katenjo ku sasaha. Geus kitu si Openg matak pangandiwasana. Set. Si Openg ngageurakeun sapasang suku jeung sapasang leungeunna. Geus kitu belesat. Si Openg ngabelesat kawang awang. Les cirimna ngiles. Dina waktu anu henteu lila oge si Openg geus nangtung pancuh teu jauh ti hareupeun Nini Pelet kira-kira jarak 8 deupa. Uing datang yo Nini Lepet yo. Uing datang. Tapi hampura euy. Uing datang ka dieu teu jingjing teu bawa.
kadieu teh uing temuana naon tadi nama rek mawa timunding jeung ti kotok tapi wadahna ini euy cek si Openg. Es tuning tenang taya kasieun. budak satepak tapi jumago syukur ilaing datang ka dieu hartina ilaing bakal tereh dijajabkeun ka neraka ku aing Openg. Cek Nini Pelet. Ayeuna mah Nini Pelet geus nyekal pakarang mangrupa iteuk hideung anu dijieun tina kai asem anu gagangna ngabentuk hulu oray. Meni somseu kitu sia Pelet Nini make rek nganturkeun uing ka alam baka jeung neraka sagala. Emangna maneh teh malaikat Ijroil kitu Nini euy. Cek si Openg. Tapi Cacap nyarita kitu no atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.